Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah. Dina dinten ieu patepang deui sareng Ibu Laili dina pangajaran basa Sunda. Pangajaran 7 cita-cita. Nurek dipedar nyaeta ngeunaan kawih. Ngaregepkeun kawih pikeun maham eusina jeung ngahariringkeun kawih. Barudak, naonnya ari kawih teh? Kawih atawa rumpak kakawih nyaeta wangun ugeran anu sok dihariringkeun. Dina kawih henteu aya patokan nu khusus. Jabat ti kawih aya oge kakawihan. Kakawihan nuduhkeun lalaguan anu niru-niru kawih. Ari kakawihan nyaeta wangunan puisi anu sok dilagukeun ku barudak bari ulin. Kukituna kakawihan sok disebut oge kawih murangkalih. Tah, barudak ieu aya kawih kengeng ubun ku barsah nu eusina ngeunaan cita-cita. Barudak regepkeun ku hidep contoh kawih nu judulna cita-cita. Cita-cita jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur ketara harja. Jadi TNI Polri, hey, gagah perkasa, siap babakti kalemah cai, jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita, mangka laksana pun diajarna rajin. Cita-cita, cita-cita, bareng laksana pun diajarna tidi. Hayang jadi dokter, hey, bidan perawat, ngubaran pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Barudak kawih cita-cita ku ibu rek diterjemahkeun. Bait kahiji. Cita-cita, cita-cita jadi putra bangsa, bela negara.
Indonesia langgeng jaya, adil makmur, kertah raharja. Cita-cita jadi putra bangsa, siap membela negara agar Indonesia tetap jaya, adil makmur, sejahtera. Bait kedua, jadi TNI Polri, hei gagah perkasa, siap babakti kalemah cai, jadi maklum hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Jadi TNI Polri yang gagah perkasa, siap berbakti pada tanah air. Jadi ahli hukum, diplomat, teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Bait katilu, cita-cita mangka laksana mun diajarna rajin. Cita-cita parang laksana mun diajarna tigin. Cita-cita akan tercapai apabila belajarnya rajin dan sungguh-sungguh. Hayang jadi dokter, hei bidan perawat, ngubaran pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru, dosen, wartawan, seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pemimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur. Jadi wakil rakyat, menteri, presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Ingin menjadi dokter, bidan, perawat, untuk mengobati pasien agar cepat sehat kembali. Jadi guru, dosen, wartawan, seniman, olahragawan, atlet nasional. Ingin menjadi pemimpin yang jujur, wali kota, bupati, gubernur. Jadi wakil rakyat, menteri, presiden. Merupakan cita-cita mulia, cita-cita nanti. Barudak mung sakitu nu dipedar dina dinten ieu. Pamugi aya mangfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.